teh. Mana mah karek dititah sakitu geus loba pamenta ka kolot teh. Aing mah perjit pisan pira minta duit 10.000 ge menahar rese cek aing tecaran aya titah-titahna teh meuli sagala muruluk cek aing. Si kunyuk sia ku aing. Pangalakeun hiji tah aing tah. Heeh. Ke dipangalakeun. Si Marwing. Bisa ieu teh boga mah lah. Aing teh boga. Goblok deh. Ieu tuh kalau sok curug ku soal. 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Aing buruan imah meuli balalak kieu. Boga budak meuli eueuh pisan sahulueun. Alulin we jeung alulin. Nyatu we balik ka imah dahar, balik ka imah dahar isi mangkalu. Keet teh balalak kieu deui. Tanggal buah di ku aing tuan teh mah geura. Lieur aing mah. Cara barang hak anak baik pisan. Pak. Naon atuh ieu kan emak we nyokol teh keur sasapu. Minta duit. Nya cek aing nya duit tah hayang sasapuna mumul barang gawe heula ke duit. Tuh panti tadi geus dititah ka ditu ka dieu aing minta duit 10.000 atuh. 10.000 rudet aing teh ngala duit teh. Nah, udah kumaha pan tadi geus dititah nyeuseut, titah kikiro urang teh kurang kumaha wing teh. Mana mah karek dititah sakitu geus loba pamenta ka kolot teh duit 10.000. Oh, 10.000 atuh. Eueuh nya saat kolot teh boga duit saperak-perak acan atuh Mereka bila-bila teuing atuh urang lamun lain minta ka kolot teh minta ka sadi pira aku minta ka batur. Atuh da kumaha rek naon anu dibikeun kolot lain teh hayang mere atuh dari eueuh duit nya kumaha. Aing goblok itu mah wajib. Sarwana mana geblek anak ku pisan gawe. Ulin aja ulin ka ditu. Kumaha cek aing ini indong aing mah teh perjit pisan pira minta duit 10.000 ge menahar rese cek aing tecaran aya titah-titahna teh meuli sagala muruluk cek aing. Ku aing kudu dideohan ki carana mah. Deohan ku aing. Mak, Tuh, naon deui atuh geus balik deui ka dieu. pan tadi cenah titah meuli beas tadi urang teh. Heuh kitu mah tah meuli beas. Heuh tadi cenah titah meuli beas. Duit teh mana? Acan mah kitu mah nya. Nah, can merek kumanya acan lah. Heuh kitu. Ieu aya duitna. Yo, Eta aya duit tadi nyebutkeun eueuh cek aing. pan ieu mah jeung meuli beas atuh. Panjang tahar maneh-maneh keneh. Ujung 10.000 atuh. Heuh, pan uing rek ngomong biar Meuli beasnya seberapa kilo? 7 kilo ge cukup, pan pulang 10.000 eta nya. Oh, gitu. Oh, Jik kade. Oh, Jik. Teh heueuh, sakapung masuk ngingetan kalau can boga beas. pancek aing genan. Hari di dewa mah ku aing kan meunang pan 100.000. Tadi mah nyebutkeun eueuh cenah. Ku aing mau dibawa balik ka ieu mah ku aing. Ku aing jajankeun kabeh. Bisa kenaon ding? Aing ngek ngalah jambu man. Minta tuh aing. Lah eueuh. Ngasih nyebutkeun eueuh kayak eta jambu sakitu lobana minta sasiki mah. Eueuh nu batur. Lain sia nu batur eta kalau di alat tuh goblok. Aing minta hiji ya ge. Aing minta sakalian hiji kudu. Ulah bisi ngamuk nu bogana. Minta hiji aing piragenan. Bisi ngamuk nu bogana. Pan ieu ge aing minta hiji. Ah sia anjing aing ku. Eta pangalakeun hiji aing. Heueuh engke dibere sapotong. Bisa merwing ting piragenan jambu sia teh. Pan ieu diberena ge ngan hiji. Heuh sok pangalakeun heula tah. Buat ku kayak ku aing dibere jeung meuli udud. Sia yang udud wong. Atuh meuli heula ududna. Hah? Meuli heula udud. Meuli heula udud. Heueuh. Ku pangalakeun heula jambuna. Tuh aing ngalah jambu. Mangade meuli udud. Si kunyuk sia ku aing. Oh pangalakeun hiji tah aing tah. Heueuh. Ke dipangalakeun. Si Marwing. Aing kemana atuh meuli beas teh meuli lelat teuing nyorek nyamu ieu teh geus beak kejo. Aing ni eueuh saulueun budak jaba duit 100.000. Sieunan dipake teh bener aing mah curiga ieu mah. Ieu nu agung aing mah jaba duit sakitu-kituna lah aing eueuh deui. Mak, da kurang kukutus wae. Hayu tuh budak kira di beda duit 100.000 jang meuli beas tapi waya kieu can balik wae geura geus burit ieu teh. Wah. Geus kitu mah geus moal balik eta mah kita dipake naon-naon. Heueuh kitu. Heeh sigana mah. Ieu, boga rongsok teu? Eueuh bararah rongsok atuh. Geus anak aing kilo atuh mana kitu wae. Payun teu. Kilo ka budak di kilo teh idem. Udah bongan atuh budakna Bangkawara aing meuli beas. Balik boga teh rongsok. Hanteu Teu naon atuh? Kardus, botol naon we atuh? Barang bekas. aya panci butut daek maneh. Boga gitu. Oh aya itu.
Urut ngababetkeun hulu budak ku aing babetkeun. Hidam. Oh, teu hidang gitu. Bisa, Mak. Bisa ieu teh boga mah lah. Oh, Aing teh boga. Goblok deh. Ieu tuh kalau sok cun ku soalna. Aing geus wae kieu geus burit deh. Aing teang wae kitu budak. Ya bening geus asa teu ngeunah hate ieu teh heueuh aing kuring teang gerak. Lah, ngaturus tempat tuh warung lagi nan euy kamarana. Ini aing pasti ngacaprak ieu mah euy. Ban dipake di beasna. Nah, anjing. Nah, aing nyangan jas ka mana ieu di ban warung tarutup. Aing kalau kacape manten ieu mah. Ban hayang nginum di ini. Tolong dong Anda bernyanyi dong The best. Kan kamu yang main gitar atuh. Anda nyanyi dong. Ayo nyanyi. Jangan ngejedok aja ini Ya sudah kamu yang nyanyi. Oke, Kamu yang main gitar. Ya jelas dong. Saya molor. Aing kan pemain Persib. Main gitar meureun. Pemain Persib. Si Kipli tuh. Duh si Kipli. Yang geus di mana cenah eta? Heeh. Beli. Li. Naon? Ieu ka mana tuh? Lah aing rusuh aing teu meuli beas. Mending ka dieu heula. Di heula. Indung aing bisa neangan. Ieu. Ya aing bisa ditangan ku indung aing. Moal, sakedeung atuh ieu. Indung aing ngecaprak. Moal kami namina tingsin ku indung atuh Pan kecaprak. aing teu meuli beas. Beli beas. Nah, Beli beas. aku meuli beas aku maki tuh. Ini kena kita bermain yuk musik. Anak kan suka joget? Bertemu. Panjang ku impikan. Lu satu aing Wah, gini relaks ini Aing dong, capek. Anak. Yang bener dong. Yang bener dong aing jengkang. Dulu Sudah we padahal bieu teh gulingkeun atuh. di depan. Oh, asal Anda tahu satu tepuk langsung janda pun lewat ku aing. Ada meureun. Ya jelas ada loh. Biasa dong ngomongnya. Anda mau janda? Mau dong. Tolong nyanyikan lagu lah buat aing. Lagu apa? Lagu apa aja aku pengen dihibur ini. Apa itu? Pokoknya Tolong dong aing yang minum heula mang memeh nyanyi atuh mang. belum naon. Minum Ya mana? beli minum atuh, ai kamu. Haus ini. Dan ku urang beli minumna. Tuh, si atuh. Heeh, ya kan? Ya, benernya mang ada asa berseri-seri pisannya. Ya jelas dong Ya. emang aing mah kasep. Ya jelas Anda itu kelihatannya aura Anda kuat sekali ini hari ini. Rek minum, boleh udun. Udun atuh. Aing kasep teh. Kasep, jelas. Ya, Ya, bener. Ji. Ya, rokok sabungkus ewang ya. Rokok sabungkus ewang terus sasana we minuman jeung dahareun. Siap. Bager euy euy. Ya jelas lah. Mang, rokona urang mah naon wae nya. Siap. Super weh. Siap. Sok beulikeun we kabeh lah pokona mah. Pokona mah urusan jajan mah ulah hariwang jeung aing. Jelas dong. Tapi aing bener kasep teh. Kasep. Pisan banget. Kasep pisannya. Aduh aing sangat terhibur sekali loh. Kumis Anda gitu loh. Klimis. Klimis. Aduh. Cuman beteng agak burete. Mang terjadi rokona. Ente si spek ieu nya. Ande itu. Tidak dong. Ngapung langsung jatuh Tak, gitu. tidak dong. Itu beteng Anda si spek bagus. Itu kan Iya. kalau laki-laki ya burete sedikit gak apa-apa, bagus. Ini ber- Ini Otot incaran bagus. para janda asal Iya. you tahu ya. Cuman Incaran para biasanya janda, aku itu gadun loh. apa gadun? Incaran para berondong-berondong. Tapi si John Anda besar. Ya jelas, ya, jangan ditanya lagi masalah. Udah tuh. Nyanyi we. Maaf dong, maaf. Nyanyi. Ya, Oh, nyanyi lagu Bukan apa? lagunya. Lagu naon. Neneng, Neneng. teteh, Oh, Neneng, lagu apa Neneng? teteh. Teteh dong. Lamun lain teteh awewena. joget atuh. Jelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena. Aing. Rek mana deui? Rek beli rokok mah. Beli rokok. Ih, nempo anak aing teh si Kipli. Oh si Kipli. Heeh. Oh keri puasa ini mah. Di pos. Eta mah ka mana tuh? Rek beli rokok ini ditahan si Kipli. Hebat ini mah. Eta duitna sabaraha nempo? 1.000. Pasti euy, ieu mah duit. Ayeuna anak ini di mana? Itu keri pos. Di Yang pos. orang beli rokoknya. Atuh. Aing cek aing ge naonnya anak aing mah. Ditah meuli beas kadon kalakah meuli rokok geura bieu. Aing di keting aing geus Kipli teh kitu patut da. Lain teteh awewena. Terus terancang hayang jadi bapak. Lila-lila teh ngomeli udut teh atunya.
tenang dong, sabar. Itu butuh proses, butuh Langsung lapang. atuh meureun. Tah, cik aing ge kan udah ngecedok di dieu. Ieu budak. Aing kita mau dibeas. Naon atuh datang kamu-kamu wae. Ya anak aing dah nu hiji ya Allah ya Robi. Mana beas? Ih. Beas na mana cenah tuh? Oh. Tadi pake beli udah duitna. Nah, udah nahan Cocok. apa aing mah. Duit ka dieu keun tayang nyaho aing jeung beli beas. Mak, sarekannya mak. Kita tadi cenah si Manis pemawana. Henteu, Ya, urang mah tadi. tengiluan. Mak aing goreng patut cenah mak tadi. Bener mana ngomong Bener. gitu ka kolot. Oh, jangan gede amak cenah. Gede amak. Mak teh pedit cenah goreng patut, mak teh cenah. Ya, tadi. kurang kumaha sia teh ka kolos, sia teh aing ka budak kajajanan wae ayeuna jeung beli beas kana dipake meuli udud. Geus balik. Balik mau balik mah. Ya di pamawana kan nyari ka. Geus balik. Ayo balik ka bina teuing. Kehe di tita meuli beas kana dipake meuli udud. Sia teh di paraban ku aing. Yo, ari beas teh jam 8 jam mali-mali keneng atuh. Udud dipake meuli